Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Akibatu sabirina ari ieu eta akibatna pikeun jalma-jalma anu salobar. Laqad ba'atsa nyata ngutusa Allah Gusti Allah al-anbiya'a ka pirang-pirang nabi ila aqwamihim ka pirang-pirang kaumna itu anbiya wa ja'ala sareng ngajadikeun Allahum ka itu anbiya uli azmin anu ngagaduhan kapangkuhan aya sabatin tegasna anu tetep wa sabrin sareng sabar ala syadaidi kana pirang-pirang balai anu banget wa kana sareng kapukdosan afdolahum eta pang utama na itu anbiya teh sah nabiyuna Nabi orang sadayana Muhammadun tegesna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakam udia sering dipilara ieu Kangjeng Nabi min awali bi'asatihi timimiti diutusna Kangjeng Nabi ila wafatihi nepi ka pupusna Kangjeng Nabi. Pasobaro tuluy sabar ieu Kangjeng Nabi ghayata sobri kalawan antekna sobar. Imtisalan karena turut liqaulihi ta'ala kana dawuhan Allah ta'ala. Pasbir kudu sabar anjeun kama sobaro saperti sabar saha ulul azmi anu ngagaduhan kapangkuhan minar rusuli nyatana pirang-pirang rasul. Wala mastadda nalikana banget alaihi ka Kangjeng Nabi naon adal musyrikina pilarana pirang-pirang jalma musyrik qala ngadauh ieu Kangjeng Nabi li ammihi ka pamana Kangjeng Nabi Abi Thalibin tegasna Abi Thalib wallahi demi Allah ya ammah hei paman kuring law wada'u lamuneun deun ieu musyrikin asyamsa kana panon poe piyamini dina leungeun katuh kuring wal qamara sareng kana bulan piyasarihi dina leungeun kenca kuring ala an atruka kana yen ninggalkeun kuring syai'an kana hiji perkara mimma tina perkara jitu anu datang kuring bihi kalawan ma an rabbi ti pangeran kuring ma fa'atu moal migawe kuring hatta yuzhirahu sehingga ngadohirkeun kana ma saha Allah Gusti Allah wa ahlika sareng ruksa kuring dunahu lian ma wa tarahu sareng ngalungan ieu si musyrikin alaihi ka Kangjeng Nabi sala jaruzin kana kadut domba kana kadut onta wahwa bari Kangjeng Nabi sajidun eta anu sujud amamal Ka'bati di payuneun Ka'bah wa hanaquhu sareng nyekek ieu musyrikin ka Kangjeng Nabi wa hammu sareng ngamaksud ieu musyrikin biqatlihi kana ngabunuhna Kangjeng Nabi wa akhrajuhu sareng ngusir ieu musyrikin ka Kangjeng Nabi min watanihi ti nagarana Kangjeng Nabi wa kasaru sareng mepeuskeun ieu musyrikin asnanahu kana pirang-pirang waosna Kangjeng Nabi wa admau sareng ngocorkeun getih ieu musyrikin wajhahu kana wajahna Kangjeng Nabi wasqatuhu sareng ngaragragkeun ka itu musyrikin ka Kangjeng Nabi fi hufratin dina kedukan atanawa dina liang fi ghazwati Uhudin dina perang Uhud wasabuhu sareng nyarekan ieu musyrikin ka Kangjeng Nabi wa kazabuhu sareng ngabohongkeun ieu musyrikin ka Kangjeng Nabi wasaharuhu sareng nyihir ieu musyrikin ka Kangjeng Nabi wasamuhu sareng ngaracunan ieu musyrikin ka Kangjeng Nabi ila ghairi dzalika nepi kalian anu madkur minal adiyati tina pirang-pirang pilara al balighati anu banget wa adau sareng milaraan ieu musyrikin aidon deui ahla baitihi ka ahli baitna Kangjeng Nabi ashabihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi pasobaro tuluy sabar ieu Kangjeng Nabi ala zalika kana itu mazkur atawa nu tadi dicarioskeun kulihi tegasna sakabeh dalik ila an azhara nepi ke yen ngadohirkeun insyaallah Gusti Allah dinahu kana agamana Kangjeng Nabi wa aqarra sareng nenangkeun Allah ainaihi kana dua socana Kangjeng Nabi binajahi muhimmatihi kalawan suksesna cita-cita Kangjeng Nabi palahiko tuluy tepang Kangjeng Nabi birofiqil a'la
karerencangan anu maha luhur tegasna mah Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasobaro sareng sabar sa sayyiduna dunungan orang sadayana Nuhun tegasna Nabi Nuh alaihi salam ala ada qaumihi kana pilara na kaumna itu Nabi Nuh wala bisa sareng tetep ieu Nabi Nuh hirup atawa nya Nabi teh fihim di itu kaum alfa sanatin dina 1000 tahun illa khamsina kecuali 50 naonana aman tauna jadi 850 tahun wa kanu sareng kabuktosan ieu kaum teh yadribunahu eta nenggeulan ieu kaum ka Nabi Nuh hatta yagsha sehingga pingsan Nabi Nuh hatta yagsha sehingga pingsan sa alaihi Nabi Nuh wasobaro sareng sabar sa sayyiduna Gusti urang sadayana Ibrahimu alaihi salam tegasna Nabi Ibrahim alaihi salam ala narin kana seuneu ala narin namruda kana seuneuna Raja Namrud walada bi ibnihi sareng kana mencit putra na Nabi Ibrahim Sayyidina Ismaila tegasna Sayyidina Ismail alaihi salam hatta sallamahu sehingga nyalametkeun ka Nabi Ibrahim insyaallah Gusti Allah minhuma ti itu nar sareng dabhi ibnihi wasobaro sareng sabar sa sayyiduna dunungan orang sadayana Yaqub tegasna Nabi Yaqub alaihi salam ala faqdi waladihi karena leungit putrana Nabi Yaqub Yusufa tegasna Nabi Yusuf hatta ibyadot sehingga bodas naon ainahu dua soca Nabi Yaqub minal huzni sabab sedih wasobaro sareng sabar sa sayyiduna dunungan orang sadayana Yusufu tegasna Nabi Yusuf alaihi salam alal bi'ri karena dialungkeun ka sumur wasijeni sareng ditawan wa ghairihi sareng liana itu bi'ru sareng sijnu minal imtihanati nyatana pirang-pirang cocoba wasobaro sareng sabar sa sayyiduna dunungan orang sadayana Musa tegasna Nabi Musa alaihi salam ala bani Israila yang harapan Bani Israel wa Fir'auna sareng Fir'aun wa Qaruna sareng Qarun wasobaro sareng sabar sa sayyiduna dunungan orang sadayana Isa tegasna Nabi Isa alaihi salam ala adal Yahudi yang harapan pilarana Yahudi wasobaro sareng sabar sa ghairuhum liana itu anu kabeh minal anbiya ti pirang-pirang nyatana pirang-pirang nabi pamenho mangka eta tetep tina sapalihna anbiya teh man ari nabi nusyiro anu diragaji ieu man bil manasyiri ku pirang-pirang ragaji pamenhum sareng eta tetep tina sapalihna anbiya teh man ari jalma sulihot atawa nabi sulihot anu disisit naon jildatu ro'si kulit mastaka na ieu man wa wajhi sareng wajahna ieu man wa minhum sareng eta tetep tina sapalihna anbiya teh man ari nabi uhriko anu diduruk ieu man binari ku seuneu wa kana sareng kabuktosan min qisasi sayyidina Ayyuba eta tetep tina kisah eta tetep tina pirang-pirang kisah Nabi Ayyub alaihi salam annallaha sayaktosna Gusti Allah a'tahu eta maparin Allah ka Nabi Ayyub mina dunya tina dunya hazzan kalawan bagian wafiron anu sampurna minan naami nyatana pirang-pirang ingon-ingon wadawabi sareng pirang-pirang tutumpakan wal basatin sareng pirang-pirang kebon wa atahu sareng maparin Allah ka Nabi Ayyub ahlan ka keluarga wa waladan sareng ka budak minarijali nyatana pirang-pirang lalaki wanisain sareng pirang-pirang awewe walakin dalika tetapi na itu anu kabeh kullahu tegasna sakabeh dalik lam yushgilhu eta henteu nungkulkeun itu dalik ka Nabi Ayyub an ibadati rabbih tina ibadah ka pangeranana itu Nabi Ayyub wal qiyami sareng ngadegkeun biwajibatihi kana pirang-pirang kawajiban Nabi Ayyub fakana kabuktosan ieu Nabi Ayyub teh rahiman eta anu mika asih bil masakini ka pirang-pirang jalma miskin mukriman anu ngamulyakeun lidhaifi katamu kafilan anu ngajamin lil aitami ka pirang-pirang anak yatim wal aramili sareng ka pirang-pirang janda fabdalahu tuluy nyoba ka Nabi Ayyub saallahu Gusti Allah bibalaya kalawan pirang-pirang balai syadidatin anu banget pi badanihi dina badana Nabi Ayyub
wa ahlihi sareng keluarga Nabi Ayub wa malihi sareng hartana Nabi Ayub liyakuna karena supaya aya ieu balai teh ibrotan eta jadi ibroh lahu ka Nabi Ayub wali gairihi sareng kaliana Nabi Ayub wali alamu sareng supaya nyaho anu kabeh anna dunya kana sayaktosna dunya teh mazra'atul akhirati eta tempat pepelakan akhirat wa annal wajiba sareng sayaktosna anu wajib alal insani ka manusa teh ayas biro eta yen sabar ieu insan ala halatayid dorori wasaroi kana dua tingkah kamadaratan wasaroi sareng kasenangan wasoba sareng keuna sayyidina Ayub naon marodun gering pi badanihi dina badana Nabi Ayub dama sama niata asyarota sanatan dina samangsa 18 tahun wan hadama sareng runtuh naon albaitu imah ala auladihi ka pirang-pirang putrana Nabi Ayub pamatu teras maot ieu aulad jami'an kalawan sakabehna wasobat sareng keuna amwalahu kana pirang-pirang hartana Nabi Ayub naon afatun pirang-pirang musibah pahalakat tuluy ruksak ieu amwal pawaswasa tuluy ngagoda ilahi ka Nabi Ayub sa syaitanu setan pa'asamahu tuluy ngajaga ka Nabi Ayub sallallahu Gusti Allah min syarri waswasatihi tina goreng gogodana setan wasallamahu sareng nyalametkeun ka Nabi Ayub wasallamahu sareng nyalametkeun Allah ka Nabi Ayub min fitnatihi tina fitnahna setan faqobala teras nampi Nabi Ayub zalika kana itu balai kullahu tegasna sakabeh balai bisobrin kalawan sobar wa taslimin sareng pasrah kama qabala saperti nampi Nabi Ayub an nikmata kana nikmat bilhamdi kalawan muji wa syukri sareng syukuran Pa'athna teras ngalem sallallahu Gusti Allah alaihi ka Nabi Ayub bil Qur'ani dina Al-Qur'an biqaulihi kalawan dawuhan Allah ta'ala mahaluhur Allah inna wajadnahu shabiran ni'mal abdu innahu awwab inna sayaktosna kami wajadna yata mendakan kami ka Nabi Ayub teh shabiran kana jalma anu sabar ni'mal abdu duh kacida alusna hamba innahu sayaktosna Nabi Ayub teh awwabun eta anu seueur balikna wa tadarroa sareng DP ieu Nabi Ayub ila maulahu ka pangeranna Nabi Ayub wal tajaa sareng nyalindung ieu Nabi Ayub ilaihi ka maula fidab il balai dina nolak balai anhu ti Nabi Ayub kama qala saperti ngadawuh Allah taala wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin wa ayyuba sareng ka Nabi Ayub idnada nalika ngagero Nabi Ayub atawa ngadoa Nabi Ayub teh rabbahu ka pangeranna Nabi Ayub anni sayaktosna kuring masaniya eta keuna ka kuring naon adurru madarat wa anta bari ari Gusti arhamur rahimin eta pang mika asihna pirang-pirang anu mika asih pastajabna teras nyubadanan kami lahu ka Nabi Ayub pakasyapna teras ngaleungitkeun kami makana perkara bihi nu eta tetep aya di Nabi Ayub mindurin nyatana kamadaratan wa tainahu sareng maparin kami ka Nabi Ayub ahlahu ka ahlina Nabi Ayub wa mithlahum sareng kana pantarna ahlu ma'ahum eta tetep sarta itu ahlu teh rahmatan aya rahmat min indina ti sandingan urang sadayana ti dekeun kami wa zikra sareng jadi pepeling lil abidina pikeun pirang-pirang hamba pamanna teras maparin pamanna teras maparin saallahu Gusti Allah alaihi ka Nabi Ayub bi an ada kuyen ngabalikeun Allah ilaihi ka Nabi Ayub syababahu kana kangoraan Nabi Ayub wasihatahu sareng kasihatan Nabi Ayub wa dha'afa sareng nikel Allah lahu pikeun Nabi Ayub makana perkara kana anu bukti ieu emak teh lahu eta tetep pikeun Nabi Ayub min ahli nyatana keluarga wal waladi sareng
budak wal mali sareng harta. Wasoro sareng jadi Nabi Ayub teh ahsana eta anu leuwih alus mimma tinimang perkara kana anu bukti ieu mah. Wa hakadza sareng eta nya kitu deui sabaro sabar saha sayyiduna Dawud wa Sulaiman. Saha sayyiduna Dawud wa Sulaiman Gusti urang sadayana Dawud tegasna Nabi Daud wa Sulaimanu sareng Nabi Sulaiman. Wa Yunusu sareng Nabi Yunus wa Zakaria sareng Nabi Zakaria wa Yahya sareng Nabi Yahya wa masya sareng ngamalkeun ala tariqatihim kana perjalanan ieu anbiya saha auliyau pirang-pirang wali wal ulama sareng pirang-pirang ulama pasobaru salabar ieu nu kabeh wa bisawabi sareng kalawan ganjaran al jazili anu loba pazu baragja ieu anu kabeh. Wa min zalika sareng eta tetep tina itu anu dicarioskeun mah ari perkara waroda anu sumping ieu mah fil hadis dina hadis rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Madmunuhu ari kandungan ieu hadis teh anna salah satana nafarin eta sayaktosna 3 jalma bi zamanil madi dina zaman anu geus kalewat tuhina eta dicoba ieu salasah awalahum ari salasah hijina itu salasah teh pi mahabbati abnaihi eta dina mika cinta pirang-pirang putrana awal pasabaro telah sabar ieu awal pasalima tuluy salamet ieu awal min uquki walidayhi tina nganyenyeri dua kolotna ieu awal wasani sareng ari anu kaduana tubiro eta di naon tubiro teh tubiro eta dicoba ieu sani pi mahabbati binti amihi dinamika cinta ka budak awewe amangna ieu sani pasobaro tuluy sabar ieu sani wanaja sareng salamet ieu sani minazina tina zina wasalisu sareng ari anu katiluna ubtulia eta dicoba ieu salis pi mahabbati malihi dinamika cinta hartana ieu salis pasabata tuluy tetep ieu salis alal haqi kana hak wa ada sareng nyumponan ieu salis al amanata kana amanat pasalima tuluy salamet ieu salis minal khiyanati tina khiyanat walab del hadisi sareng ari lapad hadis intolako eta lapad intolako indit saha salah satu nafarin 3 jelema mimman ti jalma kana anu bukti ieu eman teh qoblakum eta samemeh aranjeun hatta awahum sehingga mawa ka ieu salasah naon almabitu tempat sare ila gharin ka gua pada kholu tuluy asup ieu salasah kana itu gor pan hadarot tuluy longsor naon sohrotun batu minal jabali ti gunung pasadat tuluy nutupan ieu sohroh alaihim ka ieu salasah al-ghara kana goha paqulu tuluy nyarios ieu salasah innahu sayaktosna kalakuan la yunajjikum eta moal nyalametkeun ka aranjeun naon min hadhihi sohrati ti ieu batu naon illa antadua kecuali yen ngadoa aranjeun Allah ka Gusti Allah bisolihi a'malikum ku pirang-pirang amal anjeun anu saroleh qala ngadawuh sarojulun hiji lalaki minhum ti itu salasah Allahumma kana li abawani syekhani kabirani Allahumma ya Allah kana bukti li eta tetep pikeun kuring teh abawani ari 2 kolot syekhani anu kolot duanana kabir syekhani anu kolot duanana kabiraini anu kolot deui duanana wa kuntu sareng kabuktian kuring teh la agbiku eta taramere nginum kuring qoblahuma samemeh ieu abawani ahlan ka keluarga kuring wala malan sareng teu kana harta panada tuluy jauh bi ka kuring naon tolabu syajari neangan suluh yauman dina hiji poe palam urih henteu balik kuring alaihima ka itu abawani hatta nama sehingga kulam ieu abawani pahalabtu tuluy meres kuring lahuma pikeun ieu abawani gobu kohuma kana leuteunana ieu abawani pawajadtuhuma tuluy mendakan kuring ka ieu abawani tena imaini eta anu sare duanana
pakarih tu tuluy ngewa kuring an ukidohuma kana ngagugahkeun kuring ka ieu ka abawani wa an agbiko sareng yen ngaleueutkeun kuring qoblahuma ka ieu wa alla an abiko ieu teh henteu ngaleueutkeun kuring qoblahuma ka samemeh ieu abawani ahlan ka keluarga aw malan atawa harta palabih tu tuluy cicing kuring wal qadahu sareng ari wadah teh alayadi eta tetep dina leungeun kuring antaziru nungguan kuring istiqodohuma kana nyaringna ieu abawani hatta baroko sehingga keluar naon al fajru pajar wasibiatu sareng ari budak yatado gouna eta pasedek-sedek ieu sibyah inda kodamaya dideukeutkeun dua suku kuring pastai kodo teras gugah ieu abawani pasyaribat teras ngaleueut ieu abawani gobu kohuma kana leueuteunana ieu abawani. Allahumma ya Allah in kuntu lamun bukti kuring teh fa'atu eta migawe kuring zalika kana itu pagawean teh ibtiqo wajhika karena milari ridho Gusti paparij muka ngabukakeun Gusti anna ti kami makana perkara nahnu ari kami fihi eta tetep dina ma min hadhihi syahrati tina ieu batu pan parojat narima muka itu sohroh syai'an kana saeutik layastatiuna henteu bisa keluar ieu salasah layastatiuna henteu bisa ieu salasah al khuruja kana keluar min huti itu ghor qala ngadauh sa'al akharu anu sejen Allahumma ya Allah kana bukti li eta tetepikeun kuring teh ibnatu amin ari budak paman budak awewe paman kanat bukti ieu ibnah teh ahabba eta leuwih ahaban nasi eta leuwih dipika cinta ilayya ku kuring faradtuha tuluy hayang kuring ka ieu ibnah ala nafsiha kana dirina ieu ibnah pamtanaa tuluy nyegah ieu ibnah miniti kuring hatta alamat sehingga kena biha ka itu ibnah naon sanatun hiji tahun minasinina ti pirang-pirang tahun pajaat tuluy datang ieu ibnah ka kuring pa itu tuluy mere kuring ka ieu ibnah isyrina kana 20 wa mi'ata dinarin sareng 100 dinar jadi 120 dinar ala antu kholiya kana yen nyepen ieu ibnah baini di antara kuring wa baina nafsiha sareng di antara dirina ieu ibnah papa'ala tuluy migawe ieu ibnah hatta ida qadartu sehingga di mana-mana kawasa kuring aliha ka itu ibnah qalat nyarios ieu ibnah ittaqillaha wala taqudul khatama illa bihaqi ittaqi kudu sieun anjeun Allah ka Gusti Allah wala tapudu sareng ulah ngudar anjeun al khatama kana panutup illa bihaqihi kecuali kalawan hakna ieu khatam pan sorobtu tuluy indit kuring an hati itu ibnah wahya bari ari itu ibnah teh ahabun nasi eta pang dipika cintana manusia ilayya ku kuring wa taroktu sareng ninggalkeun kuring adzhaba kana emas allazi anu a'taituha mere kuring ka ieu ibnah Allahumma ya Allah in kuntu lamun bukti kuring teh fa'atu eta migawe kuring zalika kana itu pagawean ibtigo awajhika karena arah-arah mika milari ridho Gusti paparij maka moga ngabukakeun Gusti anna ti urang sadayana makana perkara nahnu kami teh fihi nama pan paroja tuluy narima muka naon asohratu batu ghaira annahum salian sayaktosna itu salasah teh layastati'una eta moal kawasa ieu salasah al khuruja kana keluar min hatin itu sohro wa qala sareng ngadawuh salisu anu katilu Allahumma ya Allah ini sayaktosna kuring istajartu eta nyewa kuring ujaro ka pirang-pirang tukang sewa wa ataituhum sareng mere kuring ka itu ujaro ajrohum kana buruhna itu ujaro goiro rojulin salian hiji lalaki wahidin anu sahiji taroka
ninggalkeun ieu rajul allazi kana anu lahu eta tetep kaboga rajul wa dhahaba sareng indit ieu rajul pasamartu tuluy ngembangkeun kuring ajrohu kana buruhna itu rajul hatta kathurat sehingga loba minhu ti itu ajru naon al amwalu pirang-pirang harta pajaani tuluy datang ieu rajul ka kuring ba'da hinin dina samangsa waktu pakola teras nyarios ieu si rajul ya Abdallah hei hamba Allah adi kudu nyumponan anjeun ilaya ka kuring ajri kana upah kuring pakultu tuluy ngucap kuring kullu ma taro min ajrika kullu ma ari sakabeh perkara taro anu ningali anjeun min ajrika eta ganjaran anjeun atawa buruh anjeun minal ibili nyatana onta wal bakori sareng sapi wal gonami sareng ingon-ingon warokiki sareng abid pakola tuluy nyarios ieu si rajul ya Abdallah hei hamba Allah la tastahji'u ulah ngaguguyonkeun anjeun bi ka kuring pakultu tuluy ngucap kuring la astahji'u henteu ngaguguyonkeun kuring bi ka anjeun fa akhodahu tuluy nyokot ieu si rajul kana mal kullahu tegasna sakabeh namal pas takohu tuluy ngagiringkeun ieu si rajul kana mal palam yatruk tuluy teu ninggalkeun ieu si rajul minhu tina itu mal syai'an kana saeutik oge Allahumma ya Allah ing kuntu lamun bukti kuring teh fa'altu eta migawe kuring zalika kana itu pagawean teh ibtigho awajhika karena ngarep-ngarep ridho Gusti paprij muka ngabukakeun Gusti anna ka urang sadayana ma kana perkara nahnu ari urang sadayana teh fihi eta tetep dina emma pan faraja tuluy narima muka naon asykhratu batu fakhoroju tuluy kaluar ieu salasah yamsuna laleumpang ieu salasah wallahu a'lam bissawab.